قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون الآية والمعنى والله أعلم بحقيقته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم qad wakala biman yattabi innallaha ta'ala qad wakala biman yattabi'ul janazah min ahlil maiti malakan idza raja'u min dafniha wa qafa hammahum wa khaznahum bimaitihim ay ya'khudha kaffa min turabin wa yarmi bihi fi wujuhihim wa yaqulu lahum irji'u ansakumullahu mautakum wa yansawna mayyitahum wa ya'khuduna fi aqlihim wa syurbihim wa dhahkihim wa bai'ihim wa syara'ihim ka'annahum lam yakunu min ilaih qaidatani min hadis wallahu a'lam bi haqiqati rasul. Wagi kaum muslimin anu sami-sami miharapkan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalian widi kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala dina ieu kesempatan urang sadaya tiasa sasarangan deui dina rangka ngalaksanakeun kewajiban sareng kebutuhan urang selaku umat Islam di tanah kalahiran. Dah lama atuh Ibu? Alhamdulillah we nya. Rada nyeri saalitna urang tong diraos lah. Disyukuri we sehat nu aya nya. Da seseueurna panginten badan urang teh sehat nya. Sok sanaos bagian aya nu karaos. Tapi teu sadayana pan nya. Anu batuk da pananganna teu batuk. Gitu. Anu nyeri cangkeng dapat patuangan teu nyeri cangkeng. Da moal aya patuangan nyeri cangkeng. Nyeri cangkengna nya cangkeng nya. Ieu disyukuri we ku urang. Ibu hadirin sadaya ti payun urang sanggakeun heula puja-puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam tehila urang sami-sami curah limpahkeun ka junjunan panutan alam urang sadaya yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin sadaya, ulah yang kolong waktu semuanya orang ngajeng we kan hancanu ngarah rada seueur gitu ngerangkeun ieu nya sing kuring mangaos ngakanan kamari teh ngemutan urang teh nuju nyarioskeun Bu kalau pincetan alam kubur sanes pincatan ya pincetan beda pincatan jeung pincetan. Kencatan mah perang, kencetan jadi kencetan alam kubur. Terus urang tinggi di kuburan teh ibunya lira. Disebut lagi kubur teh pan nyarios ana baitul wahsyah. Ana baitul wahdah. Ana baitud dudi. Eta cariosan saha Bu? Alam kubur teh nyariosna cek kuburan kieu. Kuring teh tempat anu keung. Cenah kumaha lamun di kuburna ayeuna di pinggir jalan raya. Keukeuh we keur nu keung mah keung. Cenanya kumaha lamun dikuburna di sisi leuweung. Anu teu keungan teu we Ibu. Pan kamari engke teh silih anyangan Bu. Engke teh silih anyangan. Anu tos parupus teh silih anyangan. Memang aya tempat-tempat nu sae urang dimakomkeun kamari teh nya. Dimakomkeun urang ngahiji sareng jami-jami soleh. Nanging tong sieun Ibu, lamun Ibu
dikubur misalkan di sisi naon, di sisi naon mah ibu, di sisi leuweung, di sisi kula, di sisi balong, di sisi sawah, ya di pasisian deh pokoknya mah. Ibu teh dikuburkeun, cek urang suatkeun naon wasiat, kasaha teh kan hirup atau ya wasiat kan mah wasiat ka anakna, ka dulurna, ujang mamang lamun dikuburnya ulah di sisi leuweungnya da mangke keung meureunan ya ulah kitu nya nyari wasiat orang arek dikubur di mana memang enggak. Ngan ketika misalkan ayeuna dina prak-prakan anak orang dikubur di mana? Di mana, Bu? Di pasisian. Tong keung da ai urang amalna sae mah sok sanaos ceuk kuburan nyarios ana baitul wahsyah. Kuring teh tempat nu keung. Ari jami nu maotna sae mah moal naon? Moal keung, Bu. Ceuk kubur ana baitul wahdah. Kuring teh imah keur soranganeun. Engke teh dikubur teh ibu teh soranganeun. Sorangan we cuang cieu. Nah, ngan lamun nya jalmi nu maot sae mah walaupun dikuburna sorangan moal naon? Moal naon, Bu? Moal sosoranganan. Moal keung di moal keung deui. Moal sosoranganan ibu teh. Engke teh seueur wargi urang anu berkunjung tah nya nyalampeurkeun ibu engke teh ya gitu nya. Makana patokan utama teh ibu alam kubur. Saurna geuning dina hadis Kangjeng Rasulnya innal qabra awalu manazilil akhirati. Saenyana kubur teh tempat pertama fa inna jaminhu pama ba'dahu aisaru. Lamun urang salamet dina kuburan ceuk di dieu fama ba'dahu saru mangka tempat sabada kuburan ge bakal leuwih enteng. Leuwih naon, Bu? Leuwih enteng. Ngan wa in lam tanju atawa in lam yanju, lamun urang ibu teu salamet dikubur pama ba'dahu asyadda minhu. Allah, mangka tempat sabada kuburan teh bakal leuwih ripuh ke ibu. Maka kepatokan pertama berarti naon, Bu? Mata geuning cenah ibu Sayyidina Utsman lamun dicarioskeun tentang surga jeung neraka mah tara ceurik, tapi dicarioskeun kuburan mah sok naon? Ceurik. Ari ibu dicarioskeun kuburan ceurik tah? Kurangannya Allah. Kumaha cenah meureunnan sorangan lamun dikuburna kur sorangan mah henteu ibu. Allah ngadawuh dina surah An-Nisa geuning ayat kagenep 8 ibu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Gitu cek Allah, Bu. Jadi jelema anu taat ka Allah jeung Rasulna, mangka Allah bakal mapari naon? Kanikmatan ka eta jalma-jalma direjeungkeunana ge ibu jeung para nabi, jeung sholihin, jeung syuhada.
Eta teh cek Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Eta ayat teh nyarioskeun tentang alam kubur. Jadi engke di alam kubur teh walaupun orang dimakomkeunana kur nyalira, ari jalma na taat ka saha mah? Ka saha Ibu? Ka Allah jeung Rasulna. Engke teh bakal aya rencana, bahkan rencana ge spesial Ibu. Tuh direncangan ku para nabi. Hoyong Ibu. Direncangan ku solihin hoyong. Teangan ti ayeuna mang solihin urang mana? Nah gitu nya. Direncangan ku sodikin mang sodik teangan ku. Eta mang solihin mang sodikin teh nyaeta taat ka Allah teh ya. Engke mah bakal jadi solihin sodikin Ibu. Jeung syuhada bakal ngarencangan urang di alam kubur. Bahkan dina surah Al-Fajr geuning aya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Eta teh Ibu nyarioskeun cek urang mah jiwa-jiwa anu tarnan sok baralik maneh ka saha ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan halna anu diridoi cek urang anu ridho anu diridoi padhuli pek arasup di mana fi ibadi di jamaah hamba-hamba aing. Tuh berarti tah cek para ahli mufassirin fi ibadi teh dina golongan hamba-hamba aing ararasuk pertama kali berarti ka mana? Ka kubur ya Bu. Saatos maot teh berarti urang teh pertama kali datang teh ka mana? Ka kubur. Tuh ngahiji jeung hamba-hamba aing. Ari naon mah nafsul mutmainnah mah artina nafsul mutmainnah teh jalmi anu maotna husnul khotimah. Mudah-mudahan urang ibunya maot teh husnul khotimah supaya walaupun urang teh engkin dimakomkeun jauh cek paribasana mah cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa urang teh dikuburkeun teh liuk deungeun liuk lain jauh ka saha kainung ka bapa boro-boro kainung bapa tatangga ge can aya batur eun ngabaturan tongkeun Ibu sok sanaos ceuk kuburan ana baitul wahsyah ulah ngarasa sorangan walaupun kuburan nyarios ana baitul wahdah bahkan kuburnya riosna ana baitul dudi Ibu. Apa dudi Ibu? Bilatung. Ibu geuleuh teu ningali bilatung. Geuleuhnya. Engke mah eta bilatung anu geuleuh ceuk Ibu teh ngegelan awak saha? Awak saha we? Kaayang mah abdi mah alin digegelan bilatung. Ibu mah awak kurang. Awak jalmi anu maotna naon? Tapi aya Ibu kuroso di piwara lamun urang maot hoyong ulah naon geuning ulah digegelan ku bilatung hiji di antawisna jami nu hafal Quran. Ibu hafal teu? Hah? Apa sawade? Nya kaduana cenah geuning anu kurah adan da urang mah tara adan ibu-ibunya. Ah cenah ke maturek adan, cenah ka masjid ulah Ibu. Isi mah ulah adan. Nya itu. Yalah. Di antawisna eta mah seueur tapi kateranganna mungkin nya dipapai ceuk ge. Jami anu pupusna moal naon? Moal kubilatung aya mungkin Bu bahasanana. Papai we mudah-mudahan urang panjang wiswa sadaya nya. Buatingkeuna ka urang tah katerangan teh ja urang ge asok ngalaksanakeun ieu mah mudah-mudahan we urang teh dalam barzakh teh teu naon. Jadi gegelan ku bilatung. Nah,
Tah ayeuna ibu argi sadaya salajengna hanca nu bakal dipaju ku urang teh babu maja fi nisyani ahlil maiti maitahu. Pan dieu teh ngemutan ibu, ngemutan urang, abdi ngemutan abdi sami. Yen urang teh engke teh bakal sosoranganna. Ingat berarti lamun kitu mah kana maot teh punya. Lamun tos tadi emutan sok inget tara. Eta kunaon ya urang teh tara inget unggal waktu kana maot teh. Kunaon Bu? Takdir nya banyak. Ibu ternyata sanes takdir teuing Bu. Urang sok teu emut kana maot. Kadang sok aya sakapeung emut kana maot. Ibu ternyata ieu teh aya ceritana. Ceritakeun tong ibu teh. Hadisna aya ibu kateranganana. Bari hadisna teh hadis marfu, di hadis marfu teh hadis anu kenging dianggo hujjah, dianggo dalil ibu. Ruwiya diriwayatkeun marfu'an. Tuh, hadisna teh marfu. Annallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala saurna qad wakala nyata ngawakilkeun Allah biman kajalmi yattabi'u anu nuturkeun anu ngiringkeun anu ngajajak al janazata kana janazah min ahlil maiti di ahli mayit. Ngawakilkeun saha ibu malakan kana malaikat. Jadi urang teh ibu sadayana ge ketika urang ngiringkeun mayit ka mana? Ka pakuburan, urang teh diwakilan ku Allah teh hiji naon? Hiji naon Bu? Hiji kadamu teh Bu? Kadangu bilih teu kadangu hiji malaikat supaos kahartos ku itu ketika orang ngagiringkeun naon teh ngagiringkeun jenazah teh diwakilkeun hiji malaikat ta idza raja'u min dafniha ketika ayeuna arwih deui sabada naon nguburkeunana ieu mayit jenazah. Kan meureunnan lamun keluargana mah sok naon Ibu? Keluargana sok naon? Sok sedih. Meureunna pasti sadayana ge naon punya. Tong hari ganding keluargina dalah tatanggana oge nya. Komo lamun nya nu maot teh jami naon? Jami bager, jami soleh. Ya Allah. Nya si eta mau padahal keur di dunia teh da getol ka mushola, getol ka majlis taklim, getol pengajian keur cager mah cek urang teh dasar meureun kudu waktuna. Sedih urang teh sok sedih nya. Nah, komo meureun keluargana anu dikantunkeunana. Lamun nu maotna urang, caroge urang meureunna naon? Sedih putra urang, sedih nutos gaduh incu urang ge pasti sareti. Lamun urang dikantunkeun ka pungkur aya nutos dikantunkeun ku carogena aya seueuran berarti di dieu teh lobaranna nya. Kitu nya. Ibu udah nuju dikantunkeun ku caroge sedih teu? Kantin lan wa disedihna mah pasti. Dan jami nu sagulung sagalang jeung urang bener punya. Sok sanaos urang kadang-kadang sok pasea anger we ditinggalkeun ku salaki mah sedih ibu. Nah ieu wargi sadaya. Nah eta teh manusiawi ngan kasedihan eta teh ibu sok aya tungtungna henteu. Ya. Da ujung-ujungna ayeuna mah tara ngaguk-guk bae punya. Aya tos lami mah ibu. Tos lami mah sok aya eta geuning di dinaon di syariatannya supaya engal ulah naon
ulah di pikiran wae artina mah lamun urang tos nampi kana kodok jeung kodar mah ibu moal aya istilah sedih nya ulah aya istilah ayeuna urang hayu we sasambat ngagugu lamun urang tos yakin percaya kana kodok jeung kodar da ibu nabi eta mah nabi naon Nabi Ayub mah ibu murang kalina pupus sakaligus sadayana 12 dan tersedih kalakah alhamdulillah ayo urang mah teu cerewetannya aya wae sadaya hartana anu seueur sawahan anu lega longsor sadayana alhamdulillah ibu ayo urang mah naon hah? Ayo orang naon? Bu? Ayo orang naon? Itu ibu mah, orang mah jalmi atau ibu? Oh itu. Ayo orang mah jalmi. Orang mah meureun pasti lain alhamdulillah leungit harta sadayana teh innalillah. Leuheung lamun innalillah ngumpul mah naon atuh? Tong harta sadayana karak hayam leungit hiji oge orang aduh kamana teu kajajangkar ya Allah teu we sugan diceurikan Allah ya Rabbana ka ieu wani sadaya ibu cenah Allah ngawakilkeun kana hiji malaikat ketika urang kesedih teh aya huda kapan min turabin ieu malaikat teh nu ngabaturan urang ngiringkeun kana jenazah teh nyandak taneuh sakeupeu. Tos kitu kumaha? Wayarmi bihi wujuhahum. Ibu ieu malaikat nu diwakilkeun ku Allah teh nyanak taneuh ti pakuburan sarau tuluy diaurkeun kana wajah-wajahna jami anu ngiringkeun. Ngan urang we teu karaos ibu wayaqulu jeung ngucap cenah ieu malaikat teh irji'u hayo kitu geura barali ansakumullah muga-muga mohokeun ka marane kabeh Allah mautakum kanu maot marane kabeh tos kitu fayan sauna mayitahum geuningan lami-lami mah urang teh naon hilap ibunya eta teh dalam aya syariat nanya eta urang teh diauran ku saha ku malaikat ibu sehingga keun geuningan nu asalna teu ngeunah barang dahar urang mah boro-boro dahar teu hayang inget wae kan kitu misalnya teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum teu bisa boro-boro hayang seuri nya sedih anu aya teu hayang naon usaha pokona mah leuleus ditinggalkeun ku dulur komo eta mah ku anak ku pamajikan ku salaki leuleus we nu aya ka anak ngan lamun tos lami mah eta teh ibu urang tuang deui teu nu dikantunkeun ku carok ayeuna taruang teu seserian teu oh serina ge eleh anu can ditinggalkeun ge eleh kadang-kadang ngagalak bebas tuh ical galeuh deui urang ka'annahum lam yakununa minhu wa lam yakun minhum kaya perasaan teh urang teh ditinggalkeun ku saha ku caroge ku putra nya ayeuna mah da tos lami eta teh ibu wasilahna mah cenah urang teh diauran ku malaikat kitu bu nya margina lamun nya urang ayeuna ibu cenah teu diauran ku malaikat urang teh salalamina we bakal emut kana naon emut kana naon kana maot lamun jelema emut kana maot daekeun tuang mah hoream ibu karak-karek ngawap ya Allah arek boro-boro tong ari ganing
komo eta mah ngomongkeun baturnya wah moal daek pisan tuang ge geus moal daek aku da kumaha lamun sagep-gepeun kumaha lamun sagep-gepeun. Nah ieu wargi sadaya kunaon urang hilap di auran cenah keluargana wargi sadaya ku para malaikat. Dina riwayat geuning lama masaha tatkala Allah ngusap ala dhahri Adam kana tongongna Nabi Adam fastakhraja dzurriyyatuhu mangka kaluar keturunan Nabi Adam qalal malaikatu ya Rabbi cek malaikat Gusti muga-muga Gusti ngalegakeun kana bumi kumaha ceuk Allah inni ja'ilun mautan inni sanyana aing rek ngajadikeun ka anak Adam jeung turunana maot. Faqalat nyarios deui wargi sadaya malaikat ya Rabbi la yunihumul aish Gusti ulah ngabingungkeun ngahinakeun kahirupan ka ibnu Adam cek Allah ini ja'ilun amlaan. Amalan tenang aing geus ngajadikeun ka ibnu Adam cita-cita atawa angan-angan. Jadi lamun eta baheula ku malaikat ibu teu diperintah ka Allah, malaikat teh berarti bager ka urang ibunya. Bager. Cek Allah cek malaikat teh ketika ngusap tongongna Nabi Adam duriyahna katingali cek malaikat Gusti eta anak turunan Adam ulah disempitkeun dunyana. Tenang cek Allah da sempit dunia mah eta ibnu Adam aing geus ngajadikeun kuburan engke ge maot. Gusti kahirupanana ulah dihinakeun. Ulah manehna nepi ka ripu dina hirup. Tenang cek Allah da aing bakal mere angan-angan bere cita-cita. Jelema teh wargi sadaya hirup teh senang teh sabab jelema boga naon? Gaduh cita sok lamun teu boga kahayang senang mah. Nah, moal senang Bu. Maneh hayang boga mobil teu? Teu. Maneh hayang dahar ngeunah teu? Teu. Hayang naon? Hayang naon? Hayang kieu we. Moal geunah hirup jelema kitu mah. Tah, sehingga ku ayana angan-angan cita-cita usahanya anunya da hayang dahar ngeunah belaan usaha ka itu ka dieu. Sabab aya cita-cita. Eta teh wargi sadaya pamentah malaikat baheula. Tah ngan wargi sadaya lamun eta cita-cita para malaikat kahayang angan-angan urang wargi sadaya ayeuna kasayan bagus. Ngan lamun panjang angan-anganna dina kaawonan awon sabab bakal naon bakal mohokkeun hate urang bakal neaskeun hate urang tina amal soleh lamun panjang angan-anganna kana kaawonan panjang-panjang angan-angan kana kasayan urang hayang neangan rezeki hayang ibadah nu getol hayang bisa mere mawe katatangna jeung baraya eta angan-angan sae nya tak kumaha hubunganna sareng ayeuna dipohokeun tak kaduana kunaon eta angan orangan urang timbul deui sabab Allah malaikat ngawurkeun kana rarai urang sehinggakeun urang hilap kanu tos ngantunkeun ti keluargi urang. Itunya ka ieu wargi sadaya. Tak mudah-mudahan ngan urang poho teh ulah poho satuluy namanya. Ka keluargi urang teh bongkena ku alpa cenah ada urang mah ena manggeus diawuran ku malaikat poho moal inget-inget kuatkeun tara naon. Tara jara, tara ngiriman doa, ulah. Eta tanya, kitu nya tetep we ngiringan doa ka keluargi urang, ka ahli kubur urang. Tiap naon tiap waktos isolkeun Bu da moal ngurangan ganjaran urang ngaos Quran isolkeun ka ahli kubur urang ngaos tahlil isolkeun ka ahli
kubur moal mangirangan ganjaran urang insyaallah nya ngarah kacepretan sarerea kitu nya ieu wadi kaum muslimin anu sami-sami miharepkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah meninggalkan al-ghaflah wal amal nikmatani azimatani cenah ge ala ibnu Adam. Poho jeung inget kana cita-cita teh dua nikmat anu agung. Lamun poho terus-terusan goreng punya. Lamun urang tuluy panjang angan-angan terus-terusan awon. Nu sae mah nu nikmat mah sakapeung poho sakapeung inget. Sehingga cek Kanjeng Rasul al-ghaflah wal amal nikmatani azimatani. Ari poho jeung inget teh eta teh dua nikmat anu agung ala ibnu Adam. Laula huma ma masal muslimuna fit thariq. Lamun teu aya duanana jelema poho wae inget wae mangka moal bisa lempang-lempang acan di jalan cenah. Jadi urang tiasa ngalaksanakeun kahirupan teh sabab Allah mere poho jeung inget ka urang nya. Urang kanu maot diauran ku para malaikat jadi urang teu inget wae teu poho wae. Ka ieu wagi kaum muslimin anu sami-sami miharep kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sawangsulan deui ketika urang dicanak raga nyawa urang kumaha kawasa urang dina kaayaan husnul khotimah nyandak iman Islam sinara isa panginten ibu kucing geuning di alat cakap sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna sukses salih punya satu acan ditutup simkuring ngawarotosan dinten Sabtu Payun insyaallah di majelis taklim yang matusalam bade diayakeun walimah maulidin nabi aya muludana mana beres kamar ibunya aya nama walimah nak cepuran ibu terang walimah teh hah bu dulu da apa teh nikah we walimah teh oh ngan ke urang terangkeun atuh bunya walimah teh seueur urang mah apal teh hajat teh kawinna walimah teh ibu angkewet terangkeun nya karena penasaran ibu walimah teh ngadamel kakuangan ibu sareng leueuteun dibagikeun ka tetangga sareng baraya namina walimah hajat ibu walimah teh cenah eta kawinan wah apal urang seueur ibu walimah teh aya 11 kayak urang papa hiji-hiji punya awatosan dinten Sabtu enjing Sabtuna ibu-ibu anu ngaosna aya 2 mun cek ceramahna di Banten hiji gitu nya sareng dicaringin ibu Ustazah Aidah pami-pamegetna bapak-bapakna Ustaz teh sok aya dina film Indosiar Brahma Kumbara. Nah, namina teh Ustaz Muhammad Faisal. Julukan teh Ustaz Brahma Kumbara di Bogor. Jadinya anu ngaosna Al-Qur'anna bikin Ustaz Rahmat di Cianjur. Kangewengi bapak-bapakna nya ngawartosan ku pami aya waktos ibu-ibu halal nya. Panginten sakitu anu kafiatur mudah-mudahan aya manfaatna nu laras ka samata-mata fadhati Allah lapatna samata kalpetan simkuring kamuran simkuring ulah kira-kira dihapunten hadallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladziina